dengeuna aing euy sama nama aya karingala pucuk sampeuna keur lalab. Menang euy. Kudu dikumaha heula mah teu kotor ieu teh. Bahaya aya nama homo aya virus corona. Lamun teu dikumah teh eta teh henteu steril. Kumaha heula. Dikumaha heula ame steril. Tuh, bersih enak mah. Wah, sip, mantap. Balik aing Ya bahan ieu mah sawah teh kurang binih atawa kurang pupuk aing kamari gagal panen 2 hektar goblok. Aing kudu dibere pupuk ieu mah. Heeh. Hoi. Naon? Hareuwas wae sia teh. Keur naon? Biasa we keur kieu. Oh, heeh. Balik di mana maneh? Ka dieu heula atuh. Oke. Keur naon maneh? Balik di mana maneh? Urang mah karak ieu balik mundur sampe. Heeh, keur lalab euy di imah. Keur naon pucuk sampe sia teh? Dibere samel dewek teh ngan eueuh lalab. Ojir gaya euy. Urang mah keur galau. Wadah, dengan bisa galau sia ge. Galau kunaon? Galau aing ku maneh bayangkeunnya kamari. Basa panen nu kamari urang 4 hektar. Gagal panen aing. Nah bisa gitu. Asli gagal. Wah manya. Gagal panen teu arah. Bener eta teh urang teh 4 hektar kabeh gagal teu arah. Kunaon bisa nepi ka gagal teu arah gitu eta 4 hektar. Dan nu batur sawahna ge jadi teu arah ku aing gitu maksudnya. Sia mah. Panya teh aing mah heueuh we gagal panen teh sawahna nu sia. Atuh kitu mah lain kurang pupuk emang kumaha batur eta mah kumaha bogana. Ya wae sia mah. Da pokona urang gagal panen parena teu ka arah ku urang. Gitu jadi urang mah gagal panen teh sawah mah teu boga tong boroning sawah aing mah salon aktif ge teu gableng. Radio ge teu gableng aing. Bisa aing balik itu teu pararugu. Teu balik we. Aing mah urap aing we murag. Aduh, coba geus meunang ngumah we teh. Dasar jelema teh.